Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalus salam salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi mahkamil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala yata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Wa qala fi kitabil alfiyah wa huwa bisakin haidun tafdila mustawjibun sana'iyat jamila wallahu yahdi bibatin wafirah liwa lahu bidarajatil akhirah. Wa qala fi kitabit tadhkiratis sami wa yanbaghi li talibil ilmi ayat wa isaihi ayat isnadihi muddata hayatihi. Wa qala fi du'a Allahumma ij'alna nuran min nurika wa ijan min ijika wa baha'an min bahaika wa haibatan min haibatika wa nasran min nasrika wa ta'yidan min ta'yidika ya dzal jalali wal ikram wal mawaidil kiram. Nas'aluka bika wa la nas'alu li ahadin ghairuka antallahul khaliqul akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni tawakkaltu alaika wa qultu bi kitabika fa arini ma huwal maktubu bi sirrikal maknuni wa fi ghaibikal mahjuni. Allahumma antal haqqu anzil alayya haqqa bi haqqi Muhammadin al-haqqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Langgeng dikayen hayu orang sami-sami muji syukur ka Gusti Allah anu Maha Ghafur, anu mana-mana parantos nyiptakeun badan sakujur terutami parantos masihan nikmat panjang umur sehingga urang sadayana tiasa kumpul ngariung di lembur. Sok sadaos bari kasebat daerah Cianjur anu rada nyingkur tapi salamina mudah-mudahan basing dibanjiran ku rahmat Allah anu Maha Ghafur amin. Nalika maut salamet di alam kubur, di akhirat lebat kana surga anu hurum tur ngatubur amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal amin. Kumaha mangke oke salawat kali salamna anu besarna kumaha ya Allah mudah-mudahan salam yang masih buka yang telah membawa umatnya wa nabiyana wa maulana tanjir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergantung kepada keluarga dan kepada sahabatnya kepada tabi'in tabi'atna gara-gara nama masih diberi ke orang sedaya anu jadi umat manturan kalau yang tidak terakhir jaga bagi mudah-mudahan ulang sedaya masih biasa ingin syafaat ulah manturan amin ya Allah ya Rabbal
Nuku privados berita hormat bapak pengatur waktu pembuka acara nyata Mang Jujur. Iya mah aing sinaya si kocak kumaha hewan cenah Mang Latif. Nuku privados berita hormat para alim ulama wal juama, para kiai, para ajaran, para ustaz wal ustadzah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh para pemuda. Nuku privados berita hormat wabil khusus keluarga besar pondok pesantren Inayatul Fitriyah beserta khadim-khadimna beserta guru-guru anu sanesna hapunten kepribadian berbiasa diwejik di bulan saurang dihitung satu persatu, tapi peninggalan ada sempurna pribadi sasadayana wahwa misal fil haiju tabdila mustawjibun sanaiya jamila. Oke, tinggal kepada aparat pemerintahan di atasan sampai bawahan, di bawahan sampai atasan, pegawai buka RT, buka RW, buka kadus, buka camat, buka untuk kita bapak presidenan, pribadi sebagai hormat diulang lagi pemerintah ulang sadayana tidak ingoni hayat dayun boleh terang betul mampu meladangana. Mudah-mudahan masih itu pemerintahan datang dengan keayaman sepi paling doa coba dipepani pengaruh anu luhur wibawa anu hebat sehingga tiasa ngarahkeun masyarakatna kana jalan anu diberi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sadayana pribados ngalajenkeun kana ieu biasa pribados atas nami jami biasa lain jami luar biasa komo di langit jami luar angkasa atuh geuning jeung bisi dina hiji waktu pribados beul ngalangkung ular ngaliwat bibit amit galak ternyata lamun jeung bahasa Jerman emah abado ngaranna wajib ayeuna detik ayeuna waktu ayeuna poe ayeuna pribados bade nyangkakeun Islam baroah bade nyangkakeun beungeun teu tikoro-koro dan sik-sik diuling-uling bade cacat diulang-ulang sakur luka tetep sakur anu katutup waktu yang hadap bukan sawang di lawang itu bukan dipikir sebelum ini pinggir dihalap sebelum ini berat ketengah sebelum dulu katut sejalu karena ibu meninggal ini pinggir meninggal ini tahun jembat pengampunan dan makin tengah sejarah hatur nuhun bangga timpal balik kamu tekan adisuan ke dia asli perang saya di kamari perang dosa dia di angga nakal hapun dan kabar hadirin sadayana. Jamaah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana dina ieu wengi tiasa beruntung turun tiasa hadir di tempat dinara-raga acara haul akbar pendiri pondok pesantren Inayatul Fitriyah. Mudah-mudahan anjeunna anu dihaurkeun dina ieu waktos mudah-mudahan masih dijauhkeun tina neraka amin. Mudah-mudahan masih dijauhkeun tina siksa kuburna amin. Mudah-mudahan masih dihampura sadayana dosa amin. Oke, mudah-mudahan anjeunna masih janten ahli jannah ahli surga amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, urang doakeun penerus-penerusna nyaeta para guru-guru urang anu parantos tiasa murid mitutur di ieu tempat. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna masih dipanjangkeun yuswana amin. Dipanjangkeun yuswana amin. Mudah-mudahan masih dijauhkeun tina balahina. Mudah-mudahan masih digampurkeun rezeki milikna. Mudah-mudahan masih disehatkeun jiwa ragana oleh para putra-putrina. Mudah-mudahan masih janten putra-putri anu soleh tur salehah sehingga tiasa neraskeun serat terjang anjeunna dina rangka nganjurkeun agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lamun rek ningali kana kitab Tadhkiratus Sami halaman 91 wa yanbaghi talibil ilmi ayat wa lisaihi ayat ustadi mudata hayatihi. Nu sakuduna murid teu eureun-eureun ngaduakeun kanu janten guruna eta teh syarat supaya meunang kautamaan
menang kabarokahan. Sing sakumaha gendeng jeung gayana anu jadi murid, sing sakumaha unggul ilmuna anu jadi murid tibatan guruna, tapi tetep moal bisa ngaluwihan kaunggulan, kautamaan, kamuliaan anu janten guru. Saudara. Apan para hadirin oge terang sanes, para santri santriat oge terang sanes nalikana al-imam Muhammad bin Abdullah al-Andalusi Asy-Syifa'i anu nganggit kana kitab Alfiyah jeung urang masih Ibnu Malik. Nalikana Ibnu Malik anu nganggit kana kitab Alfiyah dugi kana paikotan laha paikotan Alfiyah tablimurti paikotan laha di alfi baitilah. Harita kene ilmu nana luhur, harita kene ilmu nana kaya, harita kene ilmu nana kalabur. Gara-gara naon ieu? Ya eta al-Imam Muhammad bin Abdullah al-Andalusi Asy-Syifa'i, ya eta Syekh Ibnu Malik ngagaduhan guru, ya eta Syekh Ibnu Mu'ti. Anu mana Syekh Ibnu Mu'ti oge ngagaduhan kitab Alfiyah, Al-Kafiyah. Kan karangan Syekh Imam Ibnu Mu'ti mah betna nate leuwih seueur tibatan karangan Syekh Ibnu Malik. Sehingga Syekh Ibnu Malik ngabogaan rasa sombong, ngabogaan rasa ria, ngabogaan rasa takabur, rasa ujub, sehingga jeung anjeunna ngabogaan rasa yen ilmu anjeunna leuwih gede, leuwih unggul tibatan ilmu anu janten guruna nyaeta Syekh Ibnu Mu'ti. Nalikana Syekh Ibnu Malik ngabahas dugi nalikana Syekh Ibnu Malik dugi kana ngabahas paikotan Alfiyah tablimurti ngunggulan kana Alfiyah na Ibnu Mu'ti teras ditambihan paikotan laha di alfi baitilah. Harita keneh ilmu nana teu aya, harita keneh ilmu nana hilang, harita keneh ilmu nana kalabur. Gara-gara Syekh Ibnu Malik ngabogaan rasa dia, ngabogaan rasa sombong, ngabogaan rasa takabur, sehingga tina manehna ngagaduhan rasa yen ilmu anjeunna leuwih gede, leuwih unggul tibatan ilmu anu janten guruna. Tak sabadana harita Syekh Ibnu Malik teh ngarasakeun lulus berhari-hari. Teras anjeunna tobat ka Gusti Allah. Dina tobatna anjeunna ziarah ka makam guruna terus nandungkeun dina eta ziarahna saur Syekh Ibnu Malik nyuhunkeun hampura ka janten guruna sabarantosna ziarah kitu Syekh Ibnu Malik teh ulih ka bumi. Teras pulang pas dina pulangna anjeunna dimimpen di dongkapan ku guruna nyaeta Syekh Ibnu Mu'ti. Saur Syekh Ibnu Mu'ti dina eta impenan kenai dan kaset kumama di hampura sabarantosna kitu eta Syekh Ibnu Malik teh boga tina wawona lajeng moal anjeunna teh neraskeun wahwa bisabkin haijun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batil wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Ini adalah suatu penghormatan anu jadi murid kanu jadi murid. Jadi saur Syekh Ibnu Malik bahwa bisabkin haijun tafdila singkalah kumaha ginding jeung gayana ilmuna murid sing sakumaha hadena ilmuna murid sing sakumaha kaafdalan murid kamuliaan murid tapi tetap moal bisa ngaluruhan kautamaan kaafdalan kamuliaan anu jadi guru. Naon ieu teh sababna sabab disabkin guru mah leuwih ti heula al-qadnu lil muhtadi law ahsan lil muhtadi al-fadlu lil muhtadi law ahsan lil muhtadi. Sok sanajan murid hade ku ilmuna, murid mulia ku ilmuna, murid mulia ku ilmuna tetep moal bisa ngaluwihan ngunggulan kana sakumaha kamuliaan anu jadi guru. Teras anjeunna teh nambihan
Terus anjeunna nabihan mustawjibun sana iya jamila kade pasti kudu kalawan misti wayahna kudu aya pangalem anu langkung ulama kami janten guru. Terus ku anjeunna teh diiringi ku doa wallahu yaqdi bihi batin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Gusti anu karantos makaringan kautamaan kamulyaan tur darajat anu mulya kangge diri ieu anu hina oge kangge guru anu mulya rumawi urang doakeun sakali deui mudah-mudahan para guru-guru urang sadayana masing di paranjangkeun yuswana amin. Mudah-mudahan masih dijauhkeun balahina masih dibeungharkeun hatekeun hartana oge para putra putrina mudah-mudahan masih janten putra putri anu saleh tur salehah mudah-mudahan masih ngeunaan kana qaidah wa ma yalil mudafayati salata anhu bil irabi ila mahdiba amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke terhilang orang sebagai muridna mudah-mudahan orang sebagai muridna masih diangkut murid ku anjeunna amin. Mudah-mudahan orang sebagai muridna masih kacanat mulia kacanat darajat orang kusababiah anu janten guru orang amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina bait alfiyah bait 57 Lirabbi wa nasbi wa jarina solaka iktina ta'ina na'ilna bina lamun mah bener anjeun hayang menang sinugrah anu eta lamun mah bener anjeun hayang menang kabarakahan dinu jadi guru hayang menang kaangkat darajat kudu jadi guru hayang menang kaangkat mulia kudu jadi guru mangka kudu lirabbi wa nasbi wa jarina solaka iktina ta'ina na'ilna bina kahijina kudu lirabbi lalu cenah ari lirabbi teh nyaeta ropa sedengkeun aya ropa aya na di luhur atuh lamun urang bener hayang menang kabarakahan hayang menang darajat kusababiah nu jadi guru hayang menang kamulyaan kacandak mulia kudu jadi guru maka urang kudu ngangkat darajat anu jadi guru kudu rofei jeung urang mah kudu hormat kana janten guru. Naon cenah kahijina teh naon cenah hah kahijina teh naon cenah kahijina teh naon ulah nu tak wae atuh lagi teh kudu bubeunangan cenah hah ingat ka dulu anu kahiji diropinya eta kudu hormat ka guru kudu ngagungkeun ka guru ulah sampai ka urang deukeut jeung guru migawe anu teu kudu dipigawe urang ulah sampai ka deukeut jeung guru ngucap anu teu kudu diucapkeun ulah sampai ka urang deukeut jeung guru milampah anu teu kudu dipilampah tegasna mah urang kudu hormat ka guru takdim ka guru nalika panggih kudu salam jeung guru ta eta anu kahijinya eta lirabbi kudu ngangkat derajat guru kudu hormat ka guru kudu ngamulyakeun ka guru anu kaduana nyaeta wanasbi naon ari wanasbi teh nyaeta nasab teh sedengkeun ari nasab teh ayana teu di luhur teu di handap nyaeta tengah-tengah urang mah lamun urang bener hayang menang kabarakahan kudu jadi guru lamun bener urang hayang kaangkat darajat kudu jadi guru lamun bener urang hayang menang kamuliaan kudu jadi guru maka duana urang kudu wanasbi nyaeta kudu siap menjadi abdi guru kudu siap ngajalan jeung guru. Naon cenah wanasbi nyaeta kudu siap jadi abdi kudu siap jadi abdi guru. Cek guru ka kulon siap, cek guru ka wetan siap, cek guru ka kaler siap, cek guru ka kidul siap, cek guru kieu siap, cek guru kitu siap, kudu siap teh kumaha guru. Siap, kudu siap komo eta berkah. Mikah dijodohkeun ku guru mah insyaallah berkah lah.
Tak anu kaduana nyaeta kudu siap jadi abidna guru. Saur dina kitab taklim anna abduman alamani walau harfan wahidan. Saya siap menjadi abdi guru sok sanajan eta guru teh karek ngawurung saaksara gitu. Komo lamun leuwih ti aksara saaksara kudu siap ulah sampai ka dieu guru. Jangan tadi jangan itu meja ulah tah. Komo disinyeurieun hati guru kadeta. Tah eta anu kaduana kudu siap jadi abdina guru. Anu katilu lamun bener urang hayang menang barokah ti guru, lamun bener urang hayang kaangkat derajat ku guru, lamun bener urang hayang ka bawa mulia kudu jadi guru, maka urang wajari ari JR nyaeta JRT ari JRT ayana di luhur di tengah di handap dalam arti lamun urang bener hayang menang barokah ti guru urang kudu handap asor kudu asri non ajrih ka guru kudu DP ulah sampai ka urang cipta di ngabogaan rasa takabur ngabogaan rasa ria ngabogaan rasa sombong komo lamun urang ngabogaan rasa yen ilmu urang leuwih unggul ti batang guru ulah eta mah bahaya. Tapi kudu kumaha nyaeta kudu ajerih kudu tawadu kudu rendah diri. Salahna guru leuwih hade tibatan benerna murid tak kudu nemah kitu. Tah nyaeta anu kahijina kudu ngangkat derajat guru, anu kadua kudu siap jadi abid guru, anu katilu kudu ajerih ka guru, tawadu ka guru, rendah hati ka guru, ulah sampai ka ngabogaan rasa yen guru manehna ilmu manehna leuwih agung tibatan guru. Ulah tah di mana-mana jelema lamun geus bisa kitu karib dina painana nilnal minah, maka insyaallah eta jelema teh lamun geus bisa migawe anu tilu dieu bakal menang kabagyaan, bakal menang kamulyaan, bakal menang naon derajat anu mulia kusababnya guru urang sadayana. Oke, mudah-mudahan urang sadayana masing tiasa ngalaksanakeun anu tilu neme. Oke, mudah-mudahan nalika urang geus tiasa ngalaksanakeun anu tilu neme, mudah-mudahan urang kenging hasilna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sanes kirang sono ieu teh punten kumargi waktu parantos mini kirang sinang ngantungna hapunten anu kasuhun hampura anu diteda. Namun satu acana pribados mungkur dina ieu panggung pribados bade nyuhunkeun heula islah paroah bade nyuhunkeun ridho ti para hadirin sadayana hoyong pangaoskeun surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ganjarana masing didugikeun ka guru pribados anu nemai pisan ngantunkeun nungi tadi nyaeta Kang Haji Aek atanapi Kang Haji Bayhaqi bin Abuya Abdullah Taruk Agung. Oke, mudah-mudahan anjeunna dina ngantunkeunana masing nyanak iman sinareng Islam, mudah-mudahan masing janten ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Kirang sinar ngakuna hapunten anu kasuhun hampura diteda dumas sofa wada makadar wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.